Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing murid-murid Ibu sadayana sampurasun. Tepang deui sareng Ibu dinu pangajaran bahasa Sunda. Kumaha? Sehat-sehat sadayana? Tetap semangatnya meskipun belajarnya masih di bumi. Murid-murid sadayana dinten ieu materina urang ngeunaan kulawarga atanapi keluarga. Tah, nu dimaksud ku keluarga teh nyaeta saha-saha anu aya di bumi. Di antawisna aya saha wae di bumi? Aya bapa, aya ibu, aya rai, teras aya raka. Tah eta teh disebat kulawarga. Ayeuna urang sasarengan mikawano keluarga batih atanapi keluarga inti. Naon wae atanapi saha wae anu dimaksud ku keluarga inti atanapi keluarga batih teh? Dina keluarga batih atau di dalam keluarga inti, biasanya ada ibu dan ayah atau ayah dan ibu. Bapak sareng ibu. Salian ti ibu sareng bapak, dina keluarga batih teh aya oge teteh sareng rai nya atanapi raka sareng rai. Nah, janten anu dimaksud ku kulawarga inti teh dilebetna aya ibu, aya bapa, aya raka, sareng aya rai urang. Ya, jadi keluarga inti itu terdiri dari kedua orang tua kita, ayah dan ibu, serta kakak dan adik kita ya. Salajengna aya anu dinamikeun kulawarga besar. Ayeuna urang mikawano naon anu dimaksud ku keluarga besar atau apa yang dimaksud dengan keluarga besar? Ada siapa saja sih di dalam keluarga besar itu? Nah, coba perhatikan gambar berikut. Di dalam gambar ini terdapat keluarga inti ditambah oleh kakek dan nenek. Selain itu juga ditambah oleh keluarganya paman, emang atanapi bibi, keluarganya uak kita, serta ditambah dengan sepupu-sepupu kita ya. Janten dinu keluarga besar teh atanapi keluarga ageng aya nini, aya aki, aya ibu bapak urang, aya bibi, aya emang, aya teteh, aya raka, aya rai, aya kapi raka, aya kapi rai, putra-putrana uak sareng bibi-bibi atanapi emang-emang urang sadayana. Tah ieu anu dimaksud ku kulawarga ageng atanapi kulawarga besar. Nah, anak-anakku semua, bagaimana sudah mengerti apa itu yang dimaksud dengan keluarga inti atanapi kulawarga batih dan yang dimaksud dengan keluarga besar atanapi kulawarga ageng? Terdiri dari siapa saja anggota keluarganya? Sudah mengerti ya? Nah, ayeuna mangga dibuka kaca 38 pancen hidup di bumi ngalengkepan foto kulawargi hidup. Maka tugasna dikerjakeun sewang-sewangan upami parantos difotokeun dikintun ka ibu.
Murid-murid Ibu sadayana, kumaha atas ngantos ayeuna naon anu dimaksudku kulawarga batis sareng keluarga ageng sareng saha wae anggota keluargana. Alhamdulillahnya atas terang. Tah, mun kitu wae materi urang dinten ieu ngeunaan kulawarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.